Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul arabiyyah wa 'allamuha an-nas. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa nu dipihormat ku simkuring, alhamdulillah ayeuna pangaosan jurumiyah nincak kana pembahasan mabadi'il asyrah. Sakumaha nu tos kauneng aku urang sadayana sataacan urang ngawitan ngaos hiji fan bade eta mah fan tauhid, bade fan fikih, bade ayeuna fan nahwu tanapi fan sorof sareng sajabina, maka perlu ayeuna urang ngabahas tentang mabadi'il asrah. Nu mana mabadi'il asrah teh persiapan anu jumlahna aya 10. Sakumaha sakasauran sapalih para ulama, inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wa hukmul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafah wa mandarul jami'a haza syarafa. Jadi persiapan jang ngaji hiji fan ilmu maka jumlah nate ayat 10. Mana anu 10 teh nomor kahiji had, yakni patokan. Setiap fan ilmu nu bari dikaji eta teh masing-masing aya patokanana. Naon atuh ayeuna patokan ilmu nahwu? Tah kabeneran ayeuna teh urang bade ngabahas ilmu tentang nahwu. Anu disebut ku nahwu teh yakni ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah hala tarkibiha binal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma min syurutin nawasikhi wa hadfil a'id. Yakni hiji ilmu anu ngajelaskeun tentang tuntunan-tuntunan nu berkaitan jeung hukum-hukum kalimah Arab. Jadi bahasa Arab, aturan-aturan bahasa Arab ilmu nahwu teh. Nu mana hala tarkibiha, tarkibna entah eta jadi fa'il, entah eta jadi maf'ul, entah eta jadi mubtada khobar sareng sajabina. Tina tarkib eta urang bisa nyaho ieu teh mu'rab, ieu teh mabni. Terus hal-hal anu mengikutina mana sapertikeun amil nawasikh nu tadina mubtada jeung khobar teh tingkah rofa kaasupan ku amil nawasikh bisa ayeuna rofa tuluy nasab, yakni ku kaasupan kana wa akhwatuha, bisa ayeuna nasab tuluy rofa, yakni ku kaasupan inna wa akhwatuha, malah bisa jadi nasab duanana lamun kaasupan ku zona wa akhwatuha. Nu asalna mubtada jeung khobar jadi isim kana jadi khobar kana. Nu asalna mubtada khobar jadi isim inna khobar inna. Nu asalna mubtada khobar jadi maf'ul awal jeung maf'ul sani. Tah eta amil nawasikh masih keneh termasuk pembahasan dina ilmu nahwu. Saterasna naon deui tah nu mengikuti tina tarkib i'rab bina jeung sajabina teh yakni nyaeta hadful a'id, miceun a'id. Tangtosna aya dina jurumiyah mah teu kabahas perkawis eta. Tetapi dina alfiyah mah eta teh dibahas perkawis miceun a'id dhamir. Sapertoskeun dina bait fi a'idin muttasilin iring tasab bi filin awasfin kaman narju yahab kadaka hadfu ma bi wasfin khufidho ka ang taqodin ba'da amri min qada kadalladzi jura bimal mausulu jar kamurabil ladzi marartu fahwa bar. Nah eta patokan
dina ilmu nahwu. Intina mah ilmu nahwu teh ilmu anu ngabahas gramatika bahasa Arab. Nah, sorokeun sami salaresna eta teh ilmu nu nganyahokeun tentang gramatika bahasa Arab, grammarna gitu. Ngan ari nahwu jeung sorof mah bentena kieu, lamun tung akhir kalimah berarti nahwu ranahna. Lamun tengah atanapi awal kalimah berarti sorof bagianana gitu. Eta bentena. Saterasna anu nomor kaduana tina mabadil asroh teh wal maudu, yani pamernahanana sasaranana ilmu ieu teh ka mana gitu. Lamun teh mah ayeuna urang arek ngaji naon namina arek belajar hiji ilmu, contoh tentang geografi, berarti sasaranana teh hal-hal anu berkaitan jeung bumi. Lamun teh mah urang rek ngaji atawana rek diajar matematika, berarti sasaranana teh tentang angka. Moal nyambung lamun teh mah ayeuna urang belajar ilmu matematika, aya taeun dipake jang nembok gitu. Moal nyambung. Nya kitu deui urang ngaji ilmu nahwu ya sasaranana kalam Arab. Makana ketika ayeuna mengikuti bahasa Indonesia tangtu eta teh rada genjlong. Ayeuna tuh genjlong teh jara-jara eta we lah pokona mah. Teu pas. Naon sababna sapertikeun kieu. Dina sigot nikah sok aya bahasa ankah tuka. Ankah tu ngawinkeun kuring ka anjeun. Tapi sok diterjemahkeunna kieu ngawinkeun, sok diterjemahna sok kieu kaula nikahkeun ka anjeun. Tah lamun dina bahasa Arab mah eta teh teu pas. Naon sababna? Lamun dina bahasa Indonesia mah SPOK eta teh. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek teh berarti fa'il, terus ayeuna predikat teh hartosna berarti fi'il, objek teh berarti maf'ul, keterangan teh mafa'il. Mafa'il teh sapertikeun zorof, kitu tah jeung sajabina, hal, tamyiz sajabina. Nah, aya dina bahasa Arab lain kitu, fi'il, fa'il, maf'ul, nembe mafa'il gitu. Hartina lamun di bahasa Indonesia mah jadi PSOK kita. Jadi sepok eta teh. Subjek heula, ge subjek nembe predikat jeung saterasna. Kitu tah. Jenengan mun terjemahkan teh saperti kieu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ulah ayeuna berkata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Eta teh da teu kaharti mun kitu mah. Tapi lamun kieu mah Allah berfirman atanapi berkata dalam Al-Qur'anul Karim kitu. Kahartos. Tajanten sasaran tina ilmu nahwu teh yakni kalamul arabiyah bahasa Arab. Hartina mun urang ngaji jurumiyah lain jang ngayekeun bahasa Indonesia gitu tah moal nyambung eta teh. Saterasna anu katiluna summa samroh aya buah tina ngaji ilmu nahwu kabehana ge pasti aya balukarna. Melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng, melak cengek jadi cengek, melak bonteng jadi bonteng. Moal ayeuna urang melak cengek jadi bonteng atau melak bonteng jadi cengek. Hartina kumaha mun urang ngaji jurumiyah pasti bakal aya manfaat, bakal aya buah anu bisa dihasilkeun tina ladang ngaji urang eta gitu. Nah, naon atuh buahna urang ngaji ilmu nahwu teh? Buahna, faidahna tina ngaji urang ehna ilmu nahwu teh at-taharruzu anil khoto'i wal isti'anati ala fahmi kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urang bakal kajaga letah tina memahami kalamullah sareng dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mun temah teu ngarti kana ilmu nahwu ketika aya jalma anu malsukeun Al-Qur'an atanapi ayeuna malsukeun hadis eta teh bisa jadi katingali lamun tema paham ilmu nahwu. Malih aya namanya lamun tema ningali dina kitab-kitab kuning kadang-kadang eta teh sok katingali salahna tapi nu ningali salah teh nu ngarti kana ilmu nahwu.
datu ayeuna dina ilmu nahwu mah salah harokat bisa jadi salah makna. Sepertos iya kana budu wa iya kana stain. Pami dibacana iya ki. Nah, terus benten eta teh maknana. Mali eta teh lamun teh mangahaja bari jeung apal kana haramna bisa murtad. Siratal ladzina an'amta hartosna tegasna jalan jalma-jalma anu parantos Gusti maparina nikmat an'amta. Pami siratal ladzina an'amtu hartosna teh tegasna jalan jalma-jalma anu parantos anjeun maparina nikmat. Kuring maparina nikmat jadi benten hartina karena salah sabaris. Eta lamun urang ngaji ilmu nahwu mah insyaallah moal aya kos kitu teh. Eta nomor katilu buah tina mengaji ilmu nahwu. Anu kaopatna dina mabade teh wa fadluhu. Fadluhu teh kautamaan mun cara cek ieu mah atuh. Masing-masing produk teh aya kaunggulanana. Misalkan ayeuna aya anu iklan odol di TV. Wah, make odol kieu mah huntu teh bakal bodas. Huntu teh bakal herang. Tempo we ku urang dipakenya huntu teh koneng deui. Da moal mungkin ayeuna ngiklankeun hiji produk ditembongkeun ka gorenganana moal mungkin. Awewe ayeuna hayang laku teh hayang katempo alus teh hareupeun lalaki. Wah, sagala rupa dipake eta teh. Baju nu pang alusna kadang-kadang mandi ge teh cukup sabalen, bisa 3 balen. Pake minyak seungit sagala rupa dipake. Sangkan ayeuna lalaki daekeun ka awewe. Najan keur bobogohan beuteung ngrebek hayang hitut ditahan we. Da hayang naon teh tah? Hayang laku, hayang katempo alus hareupeun lalaki. Matak lamun geus laku, biasa. Ai geus kawin mah dat ditu tuh aya hareupeun salaki oge. Jadi keunggulan tina ilmu nahwu teh yakni fauqanuhu ala sairil ulum bin nisbati wal i'tibar. Ngunggulan kana ilmu-ilmu anu sejen. Hartina kumaha moal bisa urang ayeuna ngagali Al-Qur'an mun teu ngarti ilmu nahwu. Moal bisa ayeuna urang ngagali hadis lamun teu ngarti ilmu nahwu. Hartina ilmu nahwu teh mangrupakeun ilmu anu utama. Tapi teu herannya sakumaha cek tadi setiap produk pasti nembongkeun kautamaanana. Mun dina mabadina ilmu tauhidnya sami. Yen ilmu tauhid teh ilmu nu paling utama. Naon sababna utama? Kaitanana sareng akidah. Mun ngaji ilmu fikih sami. Ilmu fikih teh pangutamana. Sabab ilmu fikih kaitanana jeung syariat. Rek bisa ibadah kumaha? Nu mana ibadah teh mangrupakeun alasan diciptakeunana manusia sedengkeun ilmu fikih teu bisa. Nu mana ilmu fikih teh cara urang ibadah. Kitu. Jadi ilmu nahwu leuwih utama tinimbang ilmu-ilmu anu sejen. Saterasna wanis batun pancakaki perbedaan antara ilmu nahwu jeung ilmu nu sejen kumaha. Jadi ari nisbat teh saur dina ilmu mantek mah aya nisbat teh anu labzi aya di anu maknawi. Anu sok masyhur mah di urang teh nya geuningan nisbat teh aya anu tasyakuk, tawatu, takhalluf, terus ayeuna tabayun, terus ayeuna khusus min wajhin, umum khusus min itlaq, tah sareng sajabina nisbat perbedaan antara ilmu nahwu jeung ilmu anu sejen. Naon perbedaan ilmu nahwu jeung ilmu anu sejen? Perbedaanana teh at-tabayun, ngabedaan we. Moal bisa ayeuna ilmu nahwu disaruakeun jeung ilmu sorof soalna ranahna geus beda. Kecuali memang sapertoskeun ayeuna jurumiyah maimuniyah. Nyaeta jurumiyah nahwu cuman pembahasanna disambungkeun sareng tauhid. Sapertikeun ayeuna
Lirobi arbau alamatin. Ciri ropa teh aya opat. Hartina lamun urang aya hayang mulia maka aya opat carana. Mana lirobi arbau alamatin ad-dhammatu kudu sekumpul. Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama sing daek kumpul babarengan jeung ulama. Teras ayeuna ad-dhammatu wal wawu jeung saterasna alif sareng nun. Nah eta mah ngan kadar nyambungkeun tina ilmu nahwu aya dina hakikatna mah nya benten we ilmu nahwu sareng tasawuf teh. Saterasna tina mabade nu 10 ieu teh wal wadi'u aya wadena hartina aya pelopor saha sih pertama orang anu meletakkan dasar-dasar nahwu. Dasar nama eta teh antara ilmu nahwu jeung wadena pasti heulaan keneh nahwu. Teu beda jiga kieu ayeuna aya termometer, aya panas. Kira-kira ari termometer gunana jang naon? Termometer gunana teh jang ngadeteksi panas. Tayeuna antara panas jeung termometer heulaan mana? Ya pasti heulaan panas gitu. Jeung deui ayeuna kieu antara nahwu kitunya sareng anu mernahkeunana sareng wadena heulaan mana? Ya tangtu heulaan nahwuna gitu. Salarasna mah kitu eta teh. Ngan anu jadi peloporna teh tina ilmu nahwu teh yakni Syekh Abu Aswad Ad-Dauli. Nah ya Syekh Abu Aswad Ad-Dauli teh tergerak hatina dina hiji hikayat Syekh Abu Aswad Ad-Dauli teh annahu kana lailatan ala sathi baitihi wa indahu bintuhu. Hiji waktu nuju di loteng sareng putrina. Faraat as-samaa wa nujumaha wa hasuna tala'lu anwariha. Ningali langit bentangna menekuat ka jamen terangan. Teras ayeuna wah bagus cahayana. Intina langit teh keur herang, keur alus, keur caang. Saatosna ti kitu mawujudi zulmah sanajan keur poek tapi langit teh katempo caang da loba bentang teh ya. Eta putrina faqalat ya abati ma sina as-sama'i. Bahasana gitu. Ma sina as-sama'i. Nabi dominun wa kasril hamzah. Faqala ayu buniyati nujumuha wa zona annaha aradat ayu syai'in ahsanu minha. Sangkaan eta Syekh Abu Aswad Ad-Dauli putri nana teh gitunya ku ngucapkeun ma sina as-sama'i nyebutkeun ai bentang ngupang alusna nu mana bapak gitu. Makana dijawab dah ku saha teh ku Syekh Abu Aswad teh ayu bunyatin nujumuha mana nu mana neng bentang nu mana gitu. Da sabab barisna salah teh ya gitu. Teras ayeuna kieu faqalat ya abati ma'aratu hadza inna ma'aratu atajub min husniha. Pak, abdi mah lain nanya bintang mana nu alus, tapi abdi mah maksud teh taajub kacida endahna eta bentang tarek kitu maksudna teh Pak. Oh kitu saterasna faqala quli ma ahsana as-sama'u waftahi faka. Saur si Abu Aswad teh atuh neng ulah kos kitu calangap fathahkeun si alifna jadi ma ahsana as-sama'u kitu kedahna lain ma ihsanu as-sama'i. Nah setelah tadi kitu falamma asbaha gadan ala sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pas subuh-subuh teh langsung we sumping si Abu Aswad teh ka saha ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Aqala ya Amirul Mukminin hadasa fi hadis fi auladina ma lam na'rifhu wa akhbirhu bil qissah wa akhbarahu bil qissah. Hadasa fi auladina ma lam na'rifuhu wa akhbarahu bil qissah. Caritakeun we
kisah keur peuting teh geuningan anak teh sangkilang urang Arab tapi teu bisa bahasa Arab gitu. Saur Sayyidina Ali teh hada bimukhalatatil ajamil Arab. Ieu teh akibat tina campurna urang Arab jeung non Arab. Orang Arab kawin jeung urang Bogor gitu. Atawana nah akibat tina eta sehingga bahasa Arab anu aslina teh geus arareuweuh gitu. Eta beda urang we ayeuna urang Sunda, urang Karawang lah gitu. Bahasana kan kalasar. Ayeuna nu urang Bandung nu bahasana lemas cicing atawa kawin ka orang Karawang jadi kasar babasana teh gitu tah. Naon sababna? Da geus beda teh geus campur teh. Summa amarahu fastara sahimatan wa amla alaihi ba'da ayami aqsamin. Al-kalamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan wa jumlatu min babi ta'ajjub wa qala inha nahwa hada walidzalika sumiya bi ilmi nahwi. Satos nanti kitu Sayyidina Ali marenta Abu Aswad Ad-Dauli jang meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Meser kertas ka pasar teras ayeuna Sayyidina Ali ngaimlakeun ka si Abu Aswad Ad-Dauli tentang hal-hal berkaitan jeung nahwu. Saur Sayyidina Ali teh al kalamu salasah, kalam ayat 3 ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Dijelaskeun di tentang ta'ajjub. Jeung Sayyidina Ali inha contohan. Nah karena aya kasawuran eta maka sumia ilmu ieu teh dingaranan bi ilmin nahwi. Teras dugikeun ka dieu seueur ulama-ulama bahkan anu non Arab tapi masyhur karanganana tentang ilmu nahwu. Di antawisna Syekh Jamaluddin Muhammad bin Malik dan nabi sebat Syekh Ibnu Malik gitu. Anjeunna teh orang Andalus Spanyol tetapi ngarang ilmu nahwu anu sakitu masyhurna. Sareng seueur-seueur di imam-imam anu sanesna. Taeta wadi ilmu nahwu yakni Syekh Abu Aswad Ad-Dauli. Saterasna anu nomor 1 2 3 4 5 6 nomor ka-7 ilmu nahwu teh namina ilmu nahwu. Ilmu nahwu teh namina ilmu nahwu. Namina ilmu tauhid makan seueur ilmu usuluddin, ilmu kalam namina teh. Tetapi ilmu fikih aya sebatna fikih, kadang-kadang disebut ilmu syariat. Sareng ilmu-ilmu nu sanesna. Ta ilmu nahwu mah namina teh ilmu nahwu. Saterasna hukmus syariah. Anu nomor ka-8 tina mabadi asroh teh nyaeta hukumna. Hukum syara tina mengkaji ilmu nahwu teh kumaha? Hukum syara'na ngaji kana ilmu nahwu hiji wajib kifayah. Ari wajib kifayah teh yakni sakotol haroju an fi'lil baqi. Cuparna kawajiban ku pedah aya sawareh anu ngalakonan. Contohna salembur aya 100 kakak misalkan. Efek teh nu masantrenkeun budakna ngaji kana ilmu nahwu ngan saurang. Maka najan ngan sakaka nu masantren maka nu 100 kakak cupar kabeh kawajibana hartina henteu dosa. Gitu. Nah, aya deui ngaji ilmu nahwu teh wajib ain. Wajib ain la yasqutul haraju an fi'lil baqi. Tecupar kawajiban ku pedah anu migawena sawareh. Jang saha eta jang jalma anu arek maca tafsir atanapi maca hadis. Eta mah wajib ain manehna ngaji kana ilmu nahwu. Matak lamun rek maca tafsir, arek maca hadis, teu ngaji ilmu nahwu haram hukumna. Lain ku haram pedah maca Quran, lain haram ku pedah maca hadis sarpi hadis. Tanapi tafsirna sanes tapi ku pedah manehna teu boga parabot jang macana kitu. Urang ayeuna rek macul taeun ngan mawa arit da moal jadi maculna teh sabab teu mawa alatna. Urang ayeuna arek ngagali Quran teu ngarti nahuna eta bahaya.
Matak sok seueur zaman ayeuna mah jalma-jalma bisa maca Quran hartina teh nganungkul tina terjemah, kari-kari geus wah ngomong sagala endah. Ngomongkeun Al-Qur'an teh cenah anu lah ieu teh ieu lah sagala endah eta teh ya karena kitu. Gara-garana mun cara enak Quran dikeremus eta teh jeung tafsir-tafsirna. Enya jihad fisabilillah cenah. Fisabilillah lokos kitu. Jihad cenah ngebom sorangan. Boro-boro jihad ka awak sorangan ge teh nyaah. Teu nyaahna kumaha nya bom bunuh diri. Emang Islam ngajarkeun kos kitu. Tah eta gara-gara ngahakan Quran keremus tah teu jeung tafsirna. Tah eta hukum dina ngaji ilmu nahwu. Anu saterasna masailun wal ba'du bil ba'di kitafa. Ka 10 tina mabadi teh masail. Hartina masalah anu aya dina ilmu nahwu. Naon masalah-masalahna? Masalah dina ilmu nahwu teh yakni qawaid, tuntunanana sapertikeun fa'il tingkah rafa, mubtada khobar tingkah rafa, naibul fa'il tingkah rafa, isim kana khobar inna tingkah rafa, maf'ul tingkah nasab, dzaraf tingkah nasab, majrur tingkah jar. Eta masail dina ilmu fikih, dina ilmu nahwu punten. Nah 10 naon namina 10 mabade ieu urang teh kudu apa samemeh ngaji kana ilmu nahwu. Naon sababna? Wa mandarul jami'a haza syarafah, jalma anu apal sakabehna maka manehna bakal menangkeun kamuliaan. Nah ternyata lain ku apal 10 hungkul, lamun teh mah bener-bener paham kana sakabeh eusi dina ilmu nahwu haza syarafah, tangtu banget menangkeun kamuliaan. Di antawisna aya anu masyhur namina Imam Sibaweh. Imam Sibaweh teh konon kantos anjeunna sabada wafat diimpikeun ku hiji jalma bahwasana dina impian eta ditaros, wahai Imam Sibaweh, ari anjeun asup surga ku pedah amal nu mana? Saur Imam Sibaweh ngawaler, kaula diasupkeun ka surga ku Allah gara-gara ku kasauran kuring a'raful ma'arif Allah lafzul zal atanapi a'raful ma'arif lafzul jalalah. Pang ma'rifatna isim ma'rifat yakni lafaz Allah. Da moal ayeuna teu wawuheun saha Allah atuh kitu. Nah sehingga dilebetkeun anjeunna ka surgana Allah. Terasna deui nu ngimpenkeun kieu ketika malaikat naros marobuka ditaros teh ariman dan isim naon. Tuh dogikeun ka kitu. Gara-gara bener-bener faham ngarti kana ilmu nahwu. Seueurlah naon namina kisah-kisah orang-orang anu memang masyhur dina bidang ilmu nahwu kagungan karomah anu sakitu hebatna. Tah eta janten penting jang urang mengkaji ilmu nahwu sabab lamun teh mah bisa memahami sakabeh qawaid sakabeh tuntunan dina ilmu nahwu haza syarafa termasuk jalma-jalma anu menangkeun kamuliaan. Rupina cekap dina pembahasan mabadil asroh, mudah-mudahan manfaat. Hapunten dina kakiranganana sambung kana 4 anu katilu ngawitan pembahasan di kana bab kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.